Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana barang masih kana tiasa patepang dangu deui tiasa sesarengan di soksana semung di Jomantara ngalangkungan channel Londok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang dikawitan ku dongeng enggal dina jejerna nyaetana Sang Preman karya Awkok tengtos nanya dina dinten ayeuna teh tos pas di bagian kahiji. Mudah-mudahan kowe ieu sareng dongeng sunat sing ngajantenkeun hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana we ayana disukulakna disikulukna nya. Atuh kituna sabarati nyangkong tingana waktos yuk urang dilajengkeun di dongeng sunat. Wilujeng kadang rung. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra-mitra yuk orang di kawitan ya carios enggal ya Sang Preman kacarioskeun di hiji kampung. Eta kampung teh ngaranna Kampung Ciwadun, kampung anu resik, kampung anu lumayan gede. Ari jelema pendudukna di kampung eta teh aya nu dagang, tani, jeung sawareh mah kakarota nyata ka Bandung mun teu ka Jakarta. Kampung Ciwadun kaasupkeun kampung pasisian pisan anu aya di daerah Cianjur. Punten ya, pamit aya di Cianjur nya. Ya mah diciptakeun we unggul kampung Cianjur we geus di Cianjur gitu. Di pasisian gitu. Duka di mana nama? Di kampung Cianjur atanapi di kota Cianjur kalebetna nya. Di eta kampung teh jalmana lumayan raramah. Ngan nya kitu saramah-ramahna tetep we di antara jalma nu ramah aya we jalma nu bregong. Di antara anu miskin pasti aya nu beunghar. Sebutkeun we BEN salah sahiji jalma anu sangsara miskin teu boga salaki, boga anak hiji geus pemuda cukuplah umur 18 tahun. Eta pemuda teh ngaranna Mahya anak BEN nya ayeuna keranan BEM ka Mahya teh nganya kitu. Mahya anu teu sakola ti leutik ari Mahya pagaweanana tayalian sok aya nu nitah macul teh mah ngalasuluh teh mah ngari teh mah anu sok nitahna teh nyaeta Haji Toha jeung Boas. Mangrupakeun di kampung eta mah kasebutkeun haji anu cugala. Ari Mahya mun dititah kajenting di buruhan saeutik oge. Daek we lantaran ngingetkeun dirina teh jalma nu teu boga, anu miskin, BN kadang-kadang sok aya nu nitah ngaramet, aya nu nitah ngored sampe jeung sajabana. Kebon kacang anu sok dikoredna teh kumanehanana atawa di sawah. Sebutkeun ngaramet. Dina hiji waktu Haji Toha anu datang ka imana BN. Biasana masuk nitah pagawena. Ngan dina kaparengan pagawena cenah keur ka Bandung. Ben. Assalamualaikum, Ben. Pak Haji, waalaikumsalam. Ayo naon Pak Haji? Ari si Mahya ka mana? Mahya. Oh, tadi teh pugu ge di piwarang ku Padarim. Oh. Nah, gawe di mana juga di Padarim? Saurna mah di piwarang macul cenah di Lebak di ditu. Oh, gitu. Emang mereka kersenaan gitu aya pikersenaan gitu Pak Haji? Lain, En. Sugan teh aya rek ditapang ngomeankeun talang tadi makasih Mahya teh. Talang bapak kok bocor.
Harita Haji Toha neuteub seukeut ka BN. Hijirana anu geus lila ditinggalkeun ku salakina bari jeung ora keneh. Di umur mahya 11 tahun nepikakeun ayeuna mahya 18 tahun BM teh. Memang teu mikir-mikir kana boga salaki jeung itu jeung ieuna. BN kasebutkeun sanajan kusut pakaianana oge jeung buukna anu awut-awut tanda bunguh meureun aya jelema ieu mas ayana we. Tapi dari beungeut mah katingali bentik atuh. Bening BN teh kasebutkeun kusut oge. Leungeun katingali sasangaleun da saban poe sok ieu tapi dah heuh. Ai kageulisan mah tetep teu leungit sanajan aya kokoloteun saeutik oge. Komo meureun lamun dibadakeun nanya leungit we kokoloteun. Kokolotan teh kapanasan hungkul. Uloba digawe bari jeung esa. Haji Toha harita geek diuk gigireun BN. Dengan BN harita cengkat anu pura-pura arek nyangu. En, kadi heula geura. Ada pikir sanana Ji. Cek BN harita bari teu daekeun nyampeurkeun lantaran sieun. Sok sieun kumaha onam. Manehna geus apal buah askos kumaha galakna. Lamun ningali Haji Toha. Komo deui bari diuk bebarengan bari jeung eueuh sasaha di dinya kasebutkeun BN teh. Imahna ge anu leutik, keur mah panggung leutik, bilikna ge meuni sarengsang nakaranan. Mahya boga duit yang aya nu muruhan tos gawe da teu sabaraha pan. Cukup keur dahar sa poeun harita we mahya teh. Nah sakitu mah mahya teh kasebutkeun soleh. Sanajan kumaha oge ngan pedah memang ti sakola mahya mah. Atuh da. 11 tahun sekolah anu teh di umur 11 tahun mahya teh teu dituruykeun deui sakolana teh nepi kelas genep we hungkul da kumaha deui meureunan kudu ka SMP jauh ka SMP teh tidinya teh mun hayang ka SMP teh tah kahiji kudu make modalnya tara saban poe naik elep darantan jauh teh kat mun eta oge lain ka kota Cianjur kasebutkeun ka kacamatan we aya di daerah dinya tinggal kacamatan naon pokokna ka kacamatan we sekolah SMP teh SMP hiji cenah dinya tapi jauh lamun kana mobil teh kana mobil we ka kacamatan eta teh kurang leuwih meureun 1/2 jam kana mobil teh bari jeung jalan garekok badak sekolah teh reuteum di luhur nu antukna mah ya oge teh sakola ieu da barat kudu make modal sedengkeun modal duit sapoe teh di mana matak lain teu hayang mahya tara indungna lain mung nyokolakeun ngejar anak tapi da kaayaan nu kumaha tapi mahya kasebutkeun sadar we mahya anu soleh daek mantuan anu dijaring indungna kagengsi naon Haji Toha pok ngomong deui ka BN. BN Pak Haji cek BN ari si mahya sabaraha poin cenah gawena di Mang Darim? Kirang terang Pak Haji. Cek BN harita anu cicing we di dapur harita teh daekeun nyampeurkeun keluar ieu sieunun ku Haji Toha. Haji Toha nu cengkat antaran teh daekeun keluar wae. Terusna nangtung dina panto dapur deg keur CN harita. Dak digdug teu pararuguh. Sabab sadajan haji ge Haji Toha mah rada beda gitu. Beda ti nu lain gitu. Renge Haji Toha nyerenge. En. Mohon Pak Haji. Jigana en lamun sek di bajuan nu bersih nu alus geus jigana en. Pak Haji. Segelis-gelisna kitu sepuh kieu atuh Pak Haji. BN harita anu umurna kurang leuwih heureun 35 lah umurna teh. Atawa nya kurang 40 we umurna mah teuing sabaraha kurang 40 jigana mah. Da lamun ningali kaguratan kagelisan memang geulis ngan nasib we anu beda. Haji Toha harita neuteub seukeut ka CN. CN anu deg-degan harita. Keur kitu kadenge anu ngomong tukangeun. Paingannya nyebutkeun arek kabarong teh ka dieu we nya. Gebeg. CN ngagebeg. Haji Toha langsung malik. Kunaon deui teh Has? Kunaon? Ai. Nyebutkeun tadi rek kacai
arek ka sawah, arek ka balong, nyampak aya di dieu. En. Teu nyangkanya maneh keur miskin teh sia. Make jeung daek-daekna mangaheureuyan salaki batur deui. BN harita teh nemalan tungkul we. Lain pihadeun nemalan oge. Geus tosok naon teh. Batur teu naon dicarekan. Make jeung teu naon-naon. En. Punten juragan. Abdi teu naon-naon juragan. Teu naon-naon sia ayeuna teu naon-naon teh geus kapanggih. Boboha meureunan. Maneh teh sok saban poe jeung salaki aing meureunan ha. Cek Buaas harita pedengkang Buaas ka jero teu katahan. Leungeunna Mang Haji Toha orek nyekel oge harita dibetikeun ku leungeun Buaas anu kadeplik tur gede teh bagenut teh. Atuh harita Haji Toha mundur ka tukang. Sedengkeun Buaas harita asup ngojengkang gampleng kana sagala rupa harita ditalapung. Kacutkeun wawadahan oge ditalapung meting pulong urang. BN harita kur tiba murungkut we sieuneun ku Buaas. BN anu keur murungkut harita dijamak bukna gampleng sabaraha kali ngagampleng pala beungeutna. As, nanaonan teh? Cek Haji Toha harita bermuru ka pamajikanana sok sieun kumaha onam ka EN. Kunaon-naon sia kurang ajar. Kieu setinya kelakuan saban poe teh keur miskin teh sia. Ae. Cek WN harita cek Buaas harita bari ngadegungkeun sirahna Bu. Kata BN anu geus acak-acakan teu pugul lantaran dijamret. BN ku tiba ceurik we nyegeruk harita teu wani ngomong itu cek ieuna. Sabab nyaho manehanana lamun teh mah wani ngomong nemalan geus tambah disiksa wae kudu jadi musuhna nya teh Buaas. Sanggeus Buaas harita ngakebrugeun panto bari dijejeg atuh semplak sabelah panto teh harita teu bisa ditutupkeun. Ngan hiung we BN sanggeus ditinggalkeun ku Haji Toha jeung Buaas ngahiung ceurik. Ya Allah, kunaon bat jelema teh puguh teu puguh, aing teu naon oge. Cek BN harita bari ngusapan cipanona. Waktu anu beuki nyerelek ka beurang, BN anu dina waktu poe harita teu ka mana-mana. Kur tibah ngadekul we di imah bari ngaratepi nasibna. Anu dipitnah Haji Toha kadinya teh lain arek naon-naon meureunan. Bari jeung manehanan man teu ngalayanan boro-boroah. Bari jeung Haji Tohana ge teu asup-asup acan dan nangtung dina panto. Nu kapanggih ku pamajikan pajarkeun Haji Toha teh meureun kitu kieu jeung dirina, tapi dahrana teh ya meureunan. Didinya harita nyeri hate teh BN teh teu bisa dikumahakeun. Ari batin ngacerit tapi da teu bisa kumaha. Kasebut manehna teu boga kakuatan nya ge boga budak mahya anu keur meujeunna budak 18 tahun. Tapi dah moal arek dibejaan ku BN sebab mahyan masuk aneh. Manehna teuing nyel sok gampang amarahna keranan. Ti heula ge pernah Mang Badri ngaranna BN balik dicai papanggih jeung Mang Badri ayo we dituturkeun bari ngaheureyan katingali ku Mahya pan pejet harita ku Mahya anu kasebutkeun budak anu kuatna keranan umur pamuda 18 tahun ke. Barudak didinya hiji oge nu daekeun ngalonyeng ka Mahya. Sieunun sabab Mahya mah barangasan sanajan bageur oge tapi barangasan mun geus ngadengkeun komo deui nyangkut-nyangkut kana jadi indungna ka keluargana tangtuna Mahya geus moal katahan. Mantak oge barudak didinya teh ngahargaan ka Mahya lain ngahargaan pedah ku beunghar eta jeung geus puguh miskin Mahya mah. Ngan pedah ku barangasanana Mahya. Ayeuna kejadian kieu ge tangtu moal dibejakeun ka Mahya sabab geus pasti Mahya bakal ngajorag ka Haji Toha. Bisa-bisa Haji Toha jeung menjadi pamajikan disiksa ku Mahya. Da teu heula ge ampir-ampiran Mahya teh dibawa ka kepolisian ngan pedah heueuh. Aya Pak RT bari mematahan nyalahkeun nya eta ka Mang Badri nu antukna Mahya teh salamet. Waktu beuki nyerelek ka sore. Nu antukna kira-kira jam 4 Mahya geus balik gawe. Paya anu make baju rebig make dudukuy kek tiup dina golodog red kana panto. Mahya harita kerung sabab cek pikirna eta panto awi teh anyar keneh diomean ku manehna ayeuna geus pega geus naon geus beulah deui sabelah gitu. Mak BN harita nu ngadempes di jero harita nyaho aya Mahya.
Ngan pernah tiranya we pura-pura sare. Mak, Naon mah ya? cek indungna harita. Mahya anu neuteub terus kana panto, red ka kenca, red ka katuhu. Paket bray harita pluk panto teh harita nyangeyeng deg BN harita nepikakeun dag digdugna keranan pasti Mahya cek pikir bakal nanyakeun mah kunaon mak Kunaon maneh teh mah ya? Teu kunaon mama. panto kunaon atuh Tadi kumaha kadupak. kadupak naon mak bet sing dibetot ge malkot semplak mak kunaon sih sebenarnya cek Mahya harita bari neuteub kana jadi indungna Teu kunaon mah ya? Sok naon teh sok naon maneh mah. Ning geus balik geus. cek BN harita nyalengorkeun geus mak da tadi geus beres sih Sabaraha pohoyeun? supaya ayeuna hungkul tah ieu duit mak ya jang ieu harita Mahya mikeun duit 35.000 berarti sapoe we da 35.000 di dinya mah bere dahar 2 kali Mahya harita reti kana panto BN harita rada nutupan saeutik kana panto ulah katemputing ku Mahya heuda anger atuh da saimah Mahya teh lain misah mak ieu panto kunaon sih sebenarnya Astagfirullahaladzim, teu kunaon. Nah, di mana ngurus-ngurus kana panto teu kunaon tadi kumaha kadupak. Maker ngasupkeun suluh, rek nyangu tadi teh. cek BN harita nutup-nutup bakat tingku embung ngabejakeun Haji Toha jeung Bu Aas ka Mahya sabab geus pasti Mahya bakal ngamuk sok sieun we Mahya teh dikerewek kudu berwajib kitu pikiran BN keun ari ngamuk mangan ieu kudu berwajibna eta Mahya teh bisa-bisa disebutkeun penganiayaan sabab ayeuna mah hukum teh jelas gitu Nah, bisa rek dahar mana geus asa katuh. yang kewe mah lah mani heula cek Mahya harita bari genok lantaran tadi temalan ku indungna panto eta kunaon teh panto teh kunaon cenah ieu teh mah jeung semplak sagala cek Mahya harita bari nangtung deket panto indungna deg 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 sok sieun Mahya nanyakeun deui wae indungna harita tungkul we pura-pura asup ngarasur seuneu bari jeung naon da eueuh nu dipasak seuneu teu hurung deh bakat tingku sieun we kudu jadi anakna pang-pangna mah lain sieun kudu jadi anakna ngambek ka manehna sieun haji nu anakna ngambek ka batur sok sieun jadi masalah keur mah kaayaan sakitu kitu nu aya dina pikiran BN leos BN harita ngaleos ka tukangan imah nu maksudna rek mundur daun sampeu we di imah di nya da sok aya jeung daun imah anu sok jadi pagar tukangan imah Ing kumaha nya amun Mahya nanyakeun deui duh. Ari bangna keranan si Mahya teh beda ilmu adatna budak teh. Manehna mah cek BN dengan sorangan we harita Mahya anu ngingking katingali ka cai long harita katingali BN ngemplong hatena sabab Mahya geus katingali di buligir make celana kolor ini ka cai Mahya harita rek ngaranek mata boga sabun eueuh meureun Mahya can meuli mah ge. oh cek Mahya harita geus cukup leos Mahya da geus ngarti teu boga sabun teh hartina teu boga duit Mahya harita mipitan dang daunan di antara daun eurih terus digelang-gelang daun eurih teh sakadar jangan gosok kulitna we meureutan manehna mah
Sigah jalma primitif padahal mah zaman modern ari kudu boga duit mah segala rupa ge bisa jadi bae. Batur mah bala leunghar boga itu boga ieu nya kitu we. Keur been mah imah ge sacang kewok ditinggal jadi bapak salakina ti heula. Mahya anu mah beres mandi harita nu saterusna wudu mahya teh. Lantaran can salat asar tadi teh. Sanggeus ka imah salat mahya harita naik kana palupuh terket cenah. Dabuan palupuh teh tina awi disebut palupuh teh tina awi. Mahya ngalaksanakeun salat sajadah anu geus tinggal rompal we tungtungna mah geus beak harita jeung ipis di sajadah teh. Maksa we dah. Sarungna oge geus ngabesot. Dah yang meuli mah hayang kos batur jang lebaran da berora. Geus sawara lebaran ge mahya mah berora baju teu meuli sarung teu kabeuli da puasa mah terus pan. Tapi ku kasabaran mahya jeung nu jadi indungna. Sabar nu kasebutkeun sabar we, sabar ku kapaksa meureunan duka. Ngan anu jelas kahirupan mahya mentak memprihatinkeun. Mun aya sumbangan, kosok kabere mahya mah ngantri biasa di kelurahan kadang-kadang. Lain di kelurahan nya di balai desa di kampung mah da lurah sebutna. Sebutna teh kuwu di kampung mah. Anu yeuna RT di antara RT RK meureunan. Terus RW, lain RW di kampung mana? Punuh kapunuhan. Di waktu ke waktu mahya kahirupan kawas gitu. Tapi teu jadi pikiran geus kebiasaan hirup manehna teu kawas kitu teu jadi lamunan keur mahya jeung BN. Da ku biasa teh ya. Lamun teh mah teu jadi tina tadina beunghar terus miskin pasti jadi gering. Ai keur mahya mah ti baheulana ti lahirna miskinnya nepi ka dieuna teh jadi pikiran paling hayang jadi teh genyotan kumaha isukan dahar kitu nu jadi pikiranna. Mahya isuk-isuk harita culang cileung ningali kana panto anu rujad boga pikiran teh ka awi we ka leuweung da di dinya mah leuweung teh ngabadag kasebutkeun bagong ge masih araya keneh ngan eueuh teh maung we dari jamana meureunna. Mahya mau bedog harita ngingkig sanggeus pamitan kana jadi indungna. Kebenaran indungna harita rek indit di sarua. Indungna ge rek indit nya cenah ka sawahna Padarim cenah mah aya buatan nanti aya arek dibuat cenah kitu. Mahya ngingkig ka leuweung sanggeus aya di leuweung mahya ningalian tangkal awi. Aya awi surat ngan awi surat mah nyata can karolot di leuweung teh. Jadi eta leuweung teh lain leuweung sasaha tapi leuweung kasebutkeun leuweung sampalan desa. Leuweung desa we kasebut nama. Jadi saha we nu ngalah aya cau dihajar ku saha we pangheulana. Gitu. Ngan pedah kasebutkeun leuweung eta teh keueung. Di tengah-tengah leuweung teh aya makam. Karamat zaman baheula nu tara diurus tara naon ngan pedah makam we katingalina. Tapi laduh ka makam saha nama ngana jelas makam we. Mantak jalma-jalma teh jararang nakaranan ka makam eta teh. Tapi ari keur mahya mah sering nakaranan sama mun ngalasuruh teh kadinya wae tawa ngarap parab gitu. Parab domba jang batur da ieu manehna teu boga. Mahya anu geus nepi harita geek diuk dina batu. Bari ningalikeun ka ditu ka dieu bari gegarnengan mahya teh bari nyanyi segala rupa. Ngaran-ngaran budak anu umur 18 tahun biasa we laguna teh lagu band teh ya. Zaman ayeuna aya lagu band ngadenge meureun tina radio, da aya radio di kampung oge sarua. Panon poe nu geus rada nyorot ka luhur diperkirakeun kira-kira jam 8 jam 10 meureun. Mareh mahya mimiti harita ngala awi tali menang 2 leunyeur. Urang leuwih meureun salah luhureun pigelang leungeun eta awi tali teh. Lumayan we jangan ganti panto anu geus rujad gitu ceuk pikeun mahya. Kabeneran mahya eueuh nitah dina poe harita. Perang mahya harita keur jongjon we ngagedok was kitu. Gorobas katingali aya ngagorobas. Ai pasti tingali teh bagong. Astagfirullahaladzim cek mahya harita ku tibah kitu we bagong mabur we ka ditu. Mahya harita ngagedok di kana awi. Sageus bebeunangan mahya harita awi tadi direk-rekan geus terusna diteuk-teuk tungtungna saeutik henteu tungtung teuing da geus percuma. Lantukna eta 2 awi teh dibawa ke kampung. Sageus nepi ka kampung keur leumpang we mapay jalan raya. Anu jalan raya teh nyata aspal teh geus hampir caroplok. Ting tahun sabaraha di aspal tapi kakek wari teh can di aspal deui caroplok we teh aspal teh.
ojek babaliut we kaditu kadinya ge asarua aya beus ngan pedakur aya tilu-tiluna beus teh di kampung belah ditu ting kampung naon ngaranna di mana awi teh ya jadi itu Mang di leuweung biasa di sampalan oh ini di arah halus geuning awi teh ya tara dialaku jelema atuh da di deukeut makam teh aning makam keramat maneh malu dengan kadinya sia bisa nuturkeun saha nuturkeun Mang ka mana Mang biasa Mang mah ieu puguh keur ngakutan pare puguh di sawah oh ari indung maneh gawe nya di Bang Darim sarua keur ngabuat cenah keur dibuat cenah indung ge oh kitu oh sok atunya lamun aya waktu mah tuh pas sore mangke tahu ayeuna gitu naon mun aya waktu gitu mun teu gawe maneh bantuan atuh manggulan ka ditu lumayan aja ngudun mah tuh aduh jika nama bisa Mang ayeuna mah gantian panto emang kunaon panto gitu teuing puguh si emak semplak panto teh teu bisa ditutupkeun da kudu dijungjungkeun wae ganti tanah hungkul saeutik tungtungna ngeganti oh juga tuh aya kitu mah sanggeus puguh kitu mah harita si Mang harita langsung we ini Mahya oge neruskeun di perjalanan apa jalan harita nuju nyaeta ka imahna. Di jalan harita Mahya anu panas mentrang. Sanajan kumaha ge jam 10 mah keur meujeuna panas keur mah memang alodo deui. Taneuh oge barilah di kampung. Sanggeus Mahya deukeut ka imahna da kasebutkeun imah goreng patut oge da anger we sisi jalan Mahya mah di kampung mah tadi hargaan gitu jeung kieu nah tanger we sisi jalan gitu kan pedah imah panggoreng-gorengna kadempet ieu alus gedong belah dieuna gedong tle tengah-tengah imah saung asa teu pararayus tapi dah saha nu rek ngusir geus puguh tanahna atuh da mun kitu tanah batur nya yang Cileungeun geus diusir geus tanahna iku mah geus saha pangnyeunkeun imah piraku ku KRT-an mah mungkin kan geus we diantepkeun Mahya harita nu manggul awi sedengkeun tali nanti awi teh harita ke jalan ai motor ti belah ditu nu tarik ngan jebred we harita nabrak kana awi anu dibawa ku Mahya harita nu tungtungna hungkul arek asup kana gang Mahya nepi ka ngagaleong harita pru Mahya labuh harita awi amuradul harita rakur dua siki pegat tina talina sering nu tumpak teh nu motorna harita budak pemuda beurembuukna ceulina dianting biasa di kampung aya dianting teh harita nyungsruk dina solokan ngan teu arina naon mah ngan peda nyungsruk we ngan korejat eta budak pemuda teh ngoriat babal sia ai moal awi teh teu neuleus ya Mahya harita neuteuf seukeut bari manehna kecengkat ka kepruk kana sukuna karasa sukuna sapeurih Mahya teh meureunan teuing teu gesrek kana naon Mahya nyampeurkeun duh hampura Kang hampura sia babal moal awi teh tara neuleus sia teh kumaha aing ye motor ruksak sia da mene wan daek ngagantian sia motor sia keur kaayaan sia teh kawas kieu teh eta budak pemuda meni gagantawangan bari nolak cangkeng tetanggana Mahya kalaluar atuh aya naon ieu teh Tim eta si Gemel teh si babal make mah ieu awi segala dipengkolkeun dia katabrak atuh Mahya dikitukeun harita neuteuf seukeut Tim pan meureun teh kajauhan enggak nam apa meureun urang bawa awi nah atuh lain di launan mah motor teh lain kalah tarik we ngebut urang teh maneh nu teu boga panon teh ceuk Mahya mimiti rada kakompa amarahna geus ya ampura we atuh Tim maneh teh ceuk tetanggana harita geus apaleun kana adat Mahya kos pasti disiksa cenah kitu pikir kudu diwaras ya mah lain sakali dua kali sia teh ngaeukeun di kampung aing di dieu make jeung nyebuteun kampung aing pan ieu sarua aing teh lahir di dieu ceuk Mahya harita asa ngalawan ka aing geus jelema aya ti luar harita bapak-bapak nu kalaluar ti imahna misah tapi otim katingali neureug teug wae cicing ku aing tuman sia jelema teh kawas kieu mah Mahya harita nu ngajanteng harita rek ngaleos tadi mah dititah ku si Emang harita Mahya balik deui emang masalah urang naon jeung maneh euy perasaan urang teu boga masalah jeung maneh sia eta jalma anu ngaran Otim harita langsung gajleng we ngagajleng bari ngaheumatkeun peureupna nu maksudna rek ngarah kana pipina Mahya
anu memang kasohor dedinya tukang gelut kasebutna mentak loba nu meisah oge lain sok sieuna naon mah ya masuk ngamuk tara katulungan ku batur gitu harita barang sabuk ke peureup ditewak harita ku Mahya saterusna Mahya nyekek kana beheungan eta jalma beungeut eta jalma anu ngaran Otim hantem dicacer ku Mahya nepi ka peubrilihan eta jebrot 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 harita sanggeus kitu dijejek ku Mahya sanggeus dijejek kawas kitu digusur ku Mahya teh saterusna tajongan pelbasirahna jalma di kampung harita murudul supaya Mahya ngeureunkeun tapi aneh eueuh hiji oge nu mampu ngelehkeun mah atanapi narik leungeun Mahya terus ngahajar ka eta jalma Otim nepi ka kokoleaban manehna bororoan bororaah narajang ka Mahya kur sakali narajang oge langsung ditewak ku Mahya Mahya harita siga nu kasurupan dak dikduk jebrot jebrot indungna nu kakara balik harita Astagfirullahaladzim, Mahya, aduh, Mahya. Indungna harita lompatna newakana leungeun Mahya reg Mahya harita kakara eureun ditewak ku jadi indungna tuman mak ngahina-ngahina teuing sia ka aing teh kena aing jelema sakieu geus ya geus ceuk para warga harita Otim harita nu geus teu inget di bumi alam teuing pae teuing dengan henteu ari pae mangan peda katingali ngap-ngapan ge jeung baronyok we motorna harita ditangtungkeun ku para warga nu aya di dinya Otim dipayang harita saterusna Otim di bawah harita ka hareupeun warung nu aya di dinya gek disimpen dina teras barudak pemuda nu aya di dinya harita ngariung pok salah saurangna sia mah ngalawan si Mahya atuh da wani-wani ngalawan si Mahya bicara mana si Mahya mah beunang di ieu tara nanaon si Mahya mah mah bager ngan lamun kasongol tong coba-coba aduh aing mah itu beungeutna tingali mun ka beseng kieu Otim harita nu kakara ngulisik sanggeus diinuman ku bapak-bapak tim geus aduh Otim harita nu jeding katingali bibirna beungeut hararejo sedengkeun Mahya anu dicengcerikan ku indungna Astagfirullahaladzim, Mahya, nanaonan maneh teh ieu. Maneh teh sok jeung mah oge kudu ngelehan nanaon teh sia jadi perkara deuleut. Indungna harita nu ngaguguk ceurik warga-warga harita nu ngusapan ibu-ibu mengusapan ka BN karunya keranan ka BM teh Geus BN geus keun wae salin salah Mahya ieu emang salah si Otim tidak dikatingali Mahya nadi omongan ku indungna dicarekan ku indungna tidak tungkul wae tidak ngomong sakemeng warga-warga gitu daek ngomong ka Mahya kur ka indungna we hungku tuanieun ngomong ka Mahya nek sabogis apa nya ge Mahya teh bager tapi kasebutkeun barangasan lamun teh kasengol sok sieun we warga teh urang dinya kase nyengol kana hatena Mahya Mahya sing inget urang teh jelema sakieu kayana kumaha lamun maneh dilaporkeun ke polisi Ben beki jadi we cerikna teh Mahya harita tungkul we coba sedengkeun Otim harita nu dianterkeun ku budak pemuda di dinya kuduaan direngkep Otim mangrupakeun jalma nu kasebutkeun aya we di ali beunghar mah henteu ngan padahal boga we gitu kontak boga motor oge motor teh alus motor teh Otim teh mangrupakeun anak perangkat desa terapi pegawai desa we gitu duka sekdes duka naon
jadi cukup kuat. Barang harita ningali Otim anu dirempet, indungna nyetana Bu Mimin anu langsung nanya, Astagfirullahaladzim kunaon Otim? Eta jajak kunaon si Otim teh? Iya Bu, eta Bu si Otim teh gelut Lu jeung saha? jeung si Mahya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, eta nu kalaboran kieu getih. Harita jaja jeung babaturanana anu ngagandeng Otim dibawa ka jero imah. Terus tadinya tah. Sanggeus jaja gek dieu karita ditanya deui ku Bu Mimin sabab Pak Haris mah teu kadingali jadi salakina. Naon mimitina kumaha ieu teh? Mimitina mah nya ieu Mahya anu si Mahya awina ditabrak ku Otim. Si Mahya norek mengkol, Otim datang, ting teu karem ting naon jebret we harita. Si Mahya na teu naon sih si Mahya tadi nama ngamrada Otim anu rek neungeul ka Mahya tadi ngan ditakis ku Mahya. Astagfirullahaladzim. Aduh, ting budak teh kunaon sih teh? Cek Bu Mimin harita. Kurang ajar ke si Mahya teh, kurang ajar dasar si miskin deui, kurang ajar awas ya. Cek Bu Mimin harita nu ngancam-ngancam harita ka Mahya. Sedengkeun duaan mah harita pareameun ngadengena. Nya geus atuh Bi. We barek kali itu deui. Nya juga tuh. Bu Mimin anu kesel nekeranan ningali Otim dina waktu harita anu garemem. Panonna gen mekan nyongcrot di jero harita lentan bareuh beureunana. Bibir anu jeding ting huntuna ge rompal aya duana. Pokona mah disiksa we kumaha jalma nu disiksa harita. Bu Mimin harita pok ngomong ka si Otim. Nah bener geus nabrak. Bohong mak. Si Otim si itu si Mahya ningin masalah. Nya Otim ada kur bela diri we. Iya mah, sekarang puskesmas lah ya. Ayo ke puskesmas lah. Otim harita nuturkeun we ka indungna harita nu ngajak ke puskesmas. Kajenting siga preman oge tah heueuh. Ka indungna ngituk we siga anu anak emak nakeranan. Pak Haris nu kakarak balik harita make motor. Rag eureun ningali pamajikanana jeung anakna harita nu bararengep. Kunaon si Otim? Eta cenah si Otim teh disiksa cenah ku si Mahya. Disiksa ku si Mahya, naon masalahna disiksa ku si Mahya? Cenah si Mahya ngahalangan jalan cenah dihalingkeun ku si Otim. Si Mahya na kalah nyerang cenah cek si Otim mah. Kurang ajar sia, awas ku aing mah. Di mana di kejadian anak? Di hareupeun imahna. Cek mah Otim harita disebutkeun di hareupeun imahna, memang nya di hareupeun imahna. Pak Haris harita nu boga kekuasaan kasebutna perangkat desa manehna boga kemampuan tangtuna. Ramja dasyat si Mahya teu euy ti bareto teh. Ku aing sawas ya. Cek Pak Haris, dibawa ka mana ieu? Ka mana deui lain ka padok ieu mah. Ke puskesmas atuh supaya entong barareuh teuing ya karunya si Otim. Juga tuh. Bapak kasih Mahya kan itu. Presur harita. Pak Haris init ka imana Mahya anu memang tempat jauh. Sanggeus aya kana 5 menitna, 7 menitan meureun. Nepi ka imana Mahya. Nu katingali harita loba ibu-ibu di dinya teh nu keur ngarepekeun pamajikan atanapi indungna Mahya nyatana BN. Mahya gebeg BN harita tidak bisa nirewasna sabab didatangannya etana ku Pak Haris sabab manehna ge nyaho Pak Haris marupakeun perangkat desa nu tangtuna bakal negor meureun bisa-bisana bakal ngalaporkeun pasti ke polisi kitu cek BN. Aya naon Haris? Cek BN harita nu katingali cipanonna ngararunjang. Si Haris mana? Si Mahya mana? Si Mahya mana? Ahu sia. BN harita teu ngaret ka Mahya.
Mahya teh keluar. Aya naon Pak Haris? Gara-gara si Otim, cek Mahya hari itu. Mahya, maneh teh teu mikirnya keur hirup sa kawas kieu teh sia. Si Mahya ripuh tuh tingali. Aing beak sabaraha juta tuh ke rumah sakit. Cek Pak Haris sigan we pada mah ke puskesmas teuing sabarahaeun paling ge 150-eun beureun. Punten we Pak, da margina tadi Otim anu nyerang ka abdi. Si Otim ngomong maneh cenah tadi nu ngahalangan jalan cenah. Terus nyerang cenah ka manehna. Sanes kitu Pak, salaresna mah. Cek ibu-ibu di dinya. Geus kita mobilun teh mobilun. Aya ka bawa deh. Jep atuh hari teh. Pokona mah aing. Tengekeun Mahya. Maneh teh geus sabaraha kali nyeun kasalahan di kampung ieu euy. Memang kesalahan naon Pak? Pokoknya maneh ayeuna dagoan weh. Cek Pak Haris harita leos Pak Haris terus ngahurungkeun motorna. Astagfirullahaladzim ya Allah, Mahya nya cek mau ge bakal jadi berat ya. Babating maneh teh ka polisikeun meureunna. Tenang Bu, tenang. BN harita beuki ceurik wae. Senengkeun Mahya anu tenang wes. Dina pikiran Mahya sabadoting maneh rek dikapolisikeun. Gara antaran hirup manehna kitu ieu kitu cek pikirna. Bener Pak Haris harita datang ke Kapolres. Karena memang tepati jauh daerah dinya. Setengah saparapat jam meureun ka Kapolres. Anu kabeneran narima laporan di Pak Haris. Kabuan perangkat desa teh pinter ngomong jeung itu jeung ieu. Polisi tiluan harita dibawa ku Pak Haris pikeun ngejemput Mahya. Kira-kira meureun sabaraha aya setengah jamna ti tos ini teh Pak Haris. Polisi harita datang anu diiringkeun ku Pak Haris. Mahya nu keur diimah harita didatangan ke polisi BN anu panglangsungna ieu. Assalamualaikum cek polisi harita. Waalaikumsalam. Dek BN. Punten Bapak, bade milari saha? Cek BN. Milari si Mahya. Harita ngerojol ti tukang. Gebeg. BN harita ngerojol atarapi ngagebeg reuas. Astagfirullahaladzim. Punten Bu. Pihak kepolisian nampi laporan yen saudara Mahya parantos ngalakukeun penganiayaan. Tapi Pak, Entos engke weh di kantor polisi ibu tiasa mesian keterangan. Di mana Mahyana? Abdi Pak, cek Mahya harita langsung weh keluar ti iman. Saudara Mahya, mangga supados kooperatif. Mahya harita nyodorkeun leungeun weh. Manehna eueuh perlawanan saeutik oge. Sedangkan BN harita ngurupuk ke Cipanona ngarasa sedih nakaranan tapi itu bisa dikumahakeun. Sedangkan Pak Haris harita keur tiba nyengir we ningalikeun. Bari Panona harita neuteub ka BN. BN anu ceurik ngarasa najis nakaranan ditetep ku Pak Haris sabab geus ngajadikeun anakna dibawa ku polisi. Di poe ka poe Mahya can balik keneh wae di kantor polisi. Saminggu di kantor polisi BN harita kapaksa we dibaturan ku Pak RT lantaran hayang ngejenguk nu jadi anakna manehna soal teu ngarti kudu kumaha carana. Kapaksa we Pak RT anu pangdeuketna kahalangan kedua imah Pak RT teh harita nu nganyaaheun ka BN oge jeung ka Mahya teh. Keur mah sering dibantuan ku Mahya itu jeung ieuna. Harita isuk-isuk BN anu Minang Saraya ka pamajikanana Pak RT. Pak RT geus kolot nakaranan, Pak RT umurna teh kana 50 hampir 60 tahun. Ya kitu pamajikanana anu deukeut besok dibantuan wae ku BN. punten Ambu. Nyaen aya naon? Bapak aya. Bapak aya ya. Ayo kejar yuk. Cek pemajikan Pak RT nu disebut si Ambu lantaran ku geus kolot teh. Pak RT ketingali anu make kacamata
geus teu awas temen dina maca teh geus kolot ongkoh ngan pedah ka pilih di jadi RT teh lantaran meureunan bager ongkoh pokoknya kak pake we ke masyarakat. Abah cenah ieu ya. Sah eta teh Ambi Abah. cik BN harita beri gek di dina kursi hoe. Manehen aya naon? En nyungkeun tulung Bah. Minta tulung kumaha ieu teh? Kan Mahya terus samingon di rumah di kepolisian. Tiasa kumaha carana. Bah, hoyong nepangan ka Mahya. Oh, Nyatu bapana. Juga tuh karunya ya sen. Berenang hayang ngajelaskeun kumaha, yang nanyakeun kumaha-kumahana bener anakna. cek si Amu harita. Ambu kitu. Kayak tong waya kieu sarada berangan sakedeung mah ke ku bapa dianterkeun ka ditu. Tapi kudu kana ojek da bapa geus teu ieu teu bisa mah motorna oge. Ya, bios weh. Kocapna carita dina poe harita antukna. BN laksana init ka kepolisian dianternya teh ku Pak RT anu geus kolot. Sanggeus nepi ka kantor polisi langsung we Pak RT nu ngobrol itu jeung ieuna kepolisian. BN harita dipanggihkeun nyatana jeung Mahya. Mahya, kumaha hidup teh? Tenang mah. Tenang. Mah tong loba pikiran ka Mahya. Memang jelema mah rada kitu sih mah. Pokoknya abi di dieu aman tenang. Tuh tingali beuna naon sehat we. Polisi oge balalager. Tapi anggar jadi mata jadi eka bibirangan iki mereka kepolisian. Cek BN memang ada di kampung maka sebutna. Kacida pisan wirang jeung ayeuna lamun anakna ka kepolisian teh sarua we sabenerna sing di kota ge, tapi kan beda deui ada di kampung. Jadi sorotanna keranan di kampung. Tong boro-boro kitu lamun leumpang we ti kota, aya jelema urang kota ka kampung bebarengan jeung awewe deukeut. Wah, pada melongna oge ku 80.000 RT meureunan. Beda jeung di kota mare-hare we, beda jeung di kampung. Geus kalasa gitu ku awuk kok kitu baheula pas ulin. Waktu anu nyerelek harita kabeurang. Antukna BN harita nu ngajenguk ka Mahya. Geus beak waktuna. Sanajan masih kena resep bisa nanti hayang kena ngomong BN tapi teu bisa kumaha-kumaha. Nu antukna BN mulang harita bari ngucurkeun Cipanon we ngarasa sedih ka anakna nu make baju tahanan. BN balik deui harita jeung Pak RT. Pak RT kecira pisan nyaaheunana. Ka BN teh lir ibarat ka anakna. Bubuhan anakna Pak RT teh lalaki hungkul bari jeung geus kararawin jeung jauh deh nu aya teh di dinya BN we nu deukeut imah manehanana nu sok bebantu sawan poe BN teh. Nya teu gaplah Pak RT mah keur manyaah ka BN boh si ambuna oge. Ka Mahya jeung jeung ka anakna teh jeung ka indungna nya BN. Pak RT teh bageurna keranan, boh beasna, boh ituna, boh ieuna. Sanajan diulah-ulah oge ku BN tapi da tetep keur mah butuh ongkoh BN ngulah-ngulah teh nya leungeun katuhu we, da leungeun kenca menampi gitu. Antukna BN mulang nyatana kalmur Ciwadun, ka desa Ciwadun. Kaayaan Mahya nu di penjara. Mahya di penjara teh jelas
Mimiti mah Mahya pas datang ibarat degongan kurang penjara. Tapi sanggeus Mahya harita motongkeun salah saurang curug jalma anu aya di jero beka ngagorowok. Mahya ge tungtungan diproses deui lantaran geus 2 kali kesalahan di luar jeung di jero. Tapi ku ayana Mahya anu ngamuk harita di jero penjara. Eueuh hiji oge preman-preman anu aya di jero penjara teh daekeun kitu kieu ngalonyeng atawa sagala ka Mahya. Justru sabalikna Mahya ngarasa genah. Batur dahar Mahya we nu pangalusna dahar teh. Sabab polisi oge nyaho mana jalma anu memang bener-bener jahat, mana jeung jalma anu bener-bener jalma biasa. Mahya dianggap alus nu daek ibadah itu jeung ieuna. Lantukna Mahya oge henteu lila di jerona teh kur 5 bulan kacaturkeun Mahya teh di jerona. Sabab nya kitu teh ya. Penjelasan anu ieu di ditu na oge nya teh Pak Haris nya beureun kudu ngaredetkeun jalma mah kudu aya duit sagala rupa. Kan Pak Haris meureun kudu sakadaya hayang ngawarah we Mahya diasupkeun ke penjara. YN anu katingali loba gering lantaran mikiran jadi anakna pang-pang nama. Hirupna kaayaan kawas kitu. BN brek we gering ripuh nepi ka irup. Sirahna ge katingali dugul muruluk bukna teh. Kaayaan sakitu BN anu gering teu bisa itu teu bisa ieu barora gawe. Sedangkan anakna anu di jero penjara. BN anu gering diubar aber ka ditu ka dieu tetep we teu bisa heuh da ka rumah sakit mah kudu make duit sarara ge tetangga ge di dinya da heuh ari duit mah teu boga. Sarajan loba beas loba itu ge da duit masuk hararese di kampung Maningan. Hayang duit 10.000 ge cicikaan cek paribasana. Tapi lamun tos jualan, jual buah, jual sampe tawa naon kakara baru ga duit teh. BN dina hiji waktu anu ceurik ngagukuk anu karasa awakna anu katingali geus pegung nekeranan 5 bulan teu papanggih jeung nu jadi anakna. Karasa asa 5 tahun atawa 50 tahun we keur BN. Lantaran anakna nu hiji-hijina melang kacida pisan melang. Sanajan BN tukang ngawurukan Mahya itu jeung ieuna. Mahya ge ngagugu dimimiti salat rarakatan itu jeung ieuna da Mahya mah henteu ngaji henteu sakola cek paribasana. Ngaji ge ka era-era keur leutik teh lantaran sok dipoyokan lantaran heueuh make kolor gombrang pamere ti batur teh ya. Make sarung murengkel sebutna ge si besot we Mahya mah. Inungna karunya ka Mahya mun balik teh ceurik jeung ceurik we nu mantaknakeun bae cenah maneh mah tong ngaji ka masjid geus we di dieu ku emak diburuh diwarah. Nu kebenaran BN teu pinter kana agamana. Nu antukna Mahya diwarah ku nu jadi indungna kudu salat, kudu itu, kudu ieu. Nah, nepi kakeun Mahya kajenting kitu oge. Mahya mah kana salatna lekatna kana mun teu salat teh gemreng we terus kudu jadi indungna. Kebiasaan kitu jadi Mahya oge kebiasaan. Nah, manfaat pan ai kitu mah galak tapi galak kana agama manfaat galak ari galak na teu pararuguh mah pan anger we anakna teh ngalunyak saha nu era kolot deui wae pan kitu. Ayeuna BN kasebutkeun era kawirangan lantaran anakna asup penjara tapi sebenarnya lain salah anak ngan aya jalma nu sirik we nu hayang ngancurkeun kana kahirupan BN nya tanpa Haris jeung keluargana. Anakna anu berandalan harita anu tetela geus ngasupkeun Mahya nu ayeuna 5 bulan di penjara encan kaluar keneh cenah mah Mahya teh rek di penjara 5 bulan tapi nu kiwari encan kaluar wae. BN beuki poe beuki ripuh wae geringna antukna dina hiji waktu BN anu geus teu kuat dinandanganana jalma-jalma nu di dinya ngariung sabab BN harita anu silir ibarat papatah terakhir. Papatah kadu jadi anakna sanajan keur eueuh kudu pangbejakeun nya tara ku si ambu. Ya Allah. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu
Celeuyeuk. Celeuyeuk beuki celeuyeuk. Jep. CEN harita wano atanapi ibu-ibu randa usia 38 tahun. Mulih kajati mulang kahasa. Nyawa dicanak kuno kawasa dipunut kuno rahayu. Nu tangtu mawa amal kahadean. Alus ku alusna, goreng ku gorengna bakal dipertanggungjawabkeun di yaumal akhir. Indungna mahya harita nepi ka hanteuna. Kabar eta nu tangtuna ngajadikeun warga di dinya kaget. Sabab BEN nu dianggapna nya sawareh mah teu nyahoon BEN teh gering sabab nu dianggapna sehat jagjag. BEN ayeuna nepi ka hanteuna. Nu antukna BEN oge harita dikuburkeun di makam umum di daerah dinya. Kaayaan anu nguburkeun BEN anu soleh. Angin anu ngadalingding. BM anu dikuburkeun di ibarat seungit kembang anu memang seungit kacida. Di ibarat minyak wangi anu kacida pisan wangi. Aneh warga oge. Kembang naon ieu nu kacida pisan seungitna. Sakabeh jalma ting aringus teh lain bau atawa sebel atawa ieu teh. Tapi ting aringus teh kunying ngerep sesengitan anu kacida pisan seungitna. Padahal mah biasa we. Kur di nu maot mah iwal ti di banjur we meureun ku sesengitan nu biasana paragi nu maot tapi ieu mah beda. Seungit anu kacida pisan nyambuangna. Wallahu alam eta seungit di mana datang dengan anu jelas ustad-ustad ngambe teh seungit tina awakna teh ternate Bu EN. Sewaktu amal nanti di alam dunia na BEN terus terang. Sararea geus pada apa solehna bageurna itu jeung ieuna ibadah nu lengkap beurang jeung peutingna tahajud tara katingalin. Salat sunat mimiti salat tahajud, salat duha, salat awabim, salat tasbih segala rupa dilaksanakeun. Da miskin ieu pikirna. Henteu kieu geus mah miskin cicing dina sisi jematan kabatur sosoak kabatur tegenah kalakuan nirca rugi nagelillahi ta'ala. Tapi BEN miskin teh justru dimanfaatkeun kana ka ibadah, karena ibadah eupeurieun harta teu boga atuh ibadah-ibadah sing getol kitu nu aya prinsip dina batinna CN. Nu matak diterapkeun kana jadi anakna. Salat sawaktu wah ceuli anakna sanajan geus dewasa geus pasti beureum ku CN. Anakna nu galak barangasan talu kana jadi indung mah da meureunna kumaha indung, kumaha warahan. Sagalak-galakna anak tapi ari ningali indungna bageur, ningali indungna tukang ibadah, ahli ibadah lain tukang da tukang mah tukang nyeun imah, ahli ibadah kasebutna CN mah. Dina maot nanu nganteur eta nepi ka pinuhna di makam kasup paharis oge musuhna nganteur ngan pedah ti loba omong we paharis ngadekul dinu jauh. Ari dina batinna mah meureun paharis hanyakal teu kumaha tapi dah heueuh. BN anu ngageunyeulkeun di kampung sabab cenah BN maot seungitna naon teh maotna seungit. Nepi ka mana-mana ka babeja-beja. Maotna CN harita ditahlilan. Tahlilna nyaeta da saya aya we modal biayana papatungan. Kur 3 poe tahlilna oge. Henteu 7 poe lantaran heueuh keluargana eueuh. Sedengkeun mahya encan dibejaan. Bingung rek ngabejaan kos kumaha sok sieun we. Mahya dibejaan teh ngadon ngamuk ka paharis atawa ka otim. Mantak bingung Pak RT teh kudu kumaha carana. Nu kabeneran aya kolot dirinya teh Pak Ustad anu memang kudu dibejaan soalna lamun teu dibejaan bakal nyalahkeun ka urang-urang kabeh cenah kitu. Atuh nu antukna Pak RT jeung 2 urang baladna babaturanna Pak RT ka asup Pak Ustad.
datang ke kepolisian ngabejaan gitu atuh puguh we kacira pisan kagetna. Nu saterusna ngadatangan ka Mahya bingung polisi oge sabab manehna nyaho. Mahya teh saha? Nya ge jalma miskin tapi Mahya teh dihargaan ku sararea oge. Akhlakna anu hebat. Mahya sanajan galak, tapi galak teh ka jalma anu boga dosa, ka jalma anu biasa-biasa mah Mahya tara langsung ke bunggu Mahya teh. Mahya harita nu kaluar. Assalamualaikum Pak Ustad, Pak RT, Mamang. Mahya rurat teret. Cek pikirna Mahya teu nempo indungna. Banget cari keula kasep. Cek Pak Ustad harita. Anu ngomongna teu boleh lentong we ti beuleun pikaina. Atur nuhun pisan Pak RT, Pak Ustad. Mamang. Parantos kersa ngalayat abdi ka dieu, ngajenguk abdi. Geun. Teu nanang. Nah, maaf di teu aya nya ka mana nya? Teu ngiring kitu. Ge kangen makaningan parantos 5 sasi kirang. Hampir 5 sasi teu pernah sareng emak. Pak Ustad neuteub seukeut kep nyokal ngeuna Mahya. Kepeul Mahya harita kerung. Mahya. Hidup hiji lalaki anu kuat turut tangguh. Sanajan kumaha oge sabenerna mah bapak teh berat ieu teh rek ngabejakeun, tapi memang kudu dibejakeun sabab bapak mung jadi katempuhan lamun teh mah hidup nyalahkeun. Ka bapak sakabeh warga-warga di si wadun. Aya naon Pak Ustad? Cek Mahya harita kerung. Kasep. Deudeuh teuy. Mah hidup teh gering. Tidak mang. Nya. Ari geringna lumayan geus lila. Aya kana 2 bulan. Tapi kurang teu masihan terang ka abdi. Indung hidup anu memang teu meunang lain eueuh anu rek datang ka dieu. Tapi mah hidup teu meunang. Teu meunang ngabejaan hidup karunya cenah kitu. Nya atuh ngagugu sararea ge kasep. Teras ayeuna kondisina? Kondisina kumaha Pak Ustad, Pak RT? Cek Mahya harita bangunan digeumpirna karanan. Pak RT nu neuteub seukeut ka Pak Ustad. Pak Ustad harita nu nyekeleungeun Mahya duanana. Kasep. Sing sabar, sing tawakal. Jalma hirup di alam dunya teh. Urus sakadar. Ngumbara kapanan. Maksana Mahya harita can ngartieun naon anu rek diomongkeun ku Pak Ustad. Indung hidup teh geus nepi kana titis tulisna. Dipunut ku Nu Rahayu dicanak ku Nu Maha Kawasa. Mulih ka jati mulang ka asa. Papatah nu paling akhirna wasiat ka hidup. Omat hidup ulah arek balas dendam. Ka keluarga hidup, ka keluarga anu geus ngasukeun hidup ka penjara. Mak teu hidup. Kitu. Janten maneh. Didinya. Mahya harita pecah ceurik. Teu nyangka indungna nepi ka nyaah anu sok mamatahan manehna saban poe. Ayeuna geus eueuh deui. Geus ningalkeun
alam dunia. Mahya hari tengah kukuk ceri. Pak Ustad anu ngusapan ngaomat-omat ka Mahya yen naon anu jadi panitah indungna, anu jadi wasiat indungna ulah dendam kasasama kanu geus ngasupkeun Mahya. Hate Mahya hari tengah golak amarahna keranan, tapi inget kadinya sieun ngarumpak manehna dosa. Sabab eta masih wasiat anu jadi indungna yen anu ngasupkeun manehna ka penjara ulah arek dikumaha-kumaha. Sajongjongan anu ngomong kong katingali we Mahya nu ngalemereh cipanona. Sanajan lalaki keda. Inung teh mangrupakeun hiji-hijina tutunggul manehana meureunan ayeuna nu geus eueuh deui. Tangtu we dewek batur sing tukang dongeng kawas kitu mah. Nya sedih we, lain sedih deui meureunna. Mahya dirarema harita kusararea nuantukna Mahya ge ngarti moal arek balas dendam itu jeung ieu. Sanggeus puguh kitu mah